kakung paparwete samya rempet samya pang sekar mekar pandele si pandanaru kacarios di negara Amarta di pakampunganana anu kasebat kampung Tumaritis Desa Kenagorowo kampung nyingkur sisi gunung mejo lemok dan daunan racik tatang kalancur corat saya nu harerang ginagalan tumpang sari Surawung lenca terong jeung cengek maklum musuh Malawija itu kahayaan di Pakam Semar Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon dan ieu teh naon hate teh cu asa bungah-bungah teuing poe ieu jang kadieu gitu ka akang ilaing uju biasa bapak lamun aya maksud jeung tujuan teh sok nyaur atawa aya pasualan anu bisa kepecahkeun teh oh kadieu jang dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan berujung tahun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapanya cu saperti nu karanapan ku uwa ayeuna gening geus sakieu kakolotanana uwa teh ujang lamun dina poe mah uwa teh geus magrib oh da uwa ge sarua makhluk da uwa ge sarua jelema yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranunana nya cu bakal digiring kurung jeung kuring bakal dibulen saneng-neng bakal ngageblek deui jeung mantena kitu ge lamun urangna bisa lamun urang ngudag ilmu insan kamil mu kamil sampurna di jeroning sampurna nya zu nu matak parandene kitu cuk genteng-genteng ulah potong dina jeroning hirup teh urang jajang hirup katungkul kupati paeh teh nyaho di mangsa
mata klinik-klinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunnya kenaraga cing apa dasar agama teh nu jadi agama hirup keur urang digumelar di alam dunya ari hartina agama teh nyaeta anti riweuh cinta damai. Jadi setiap-tiap agama datang kekacauan dina diri pribadi teh kudu lolos. Kabencian teh nyaeta kudu bisa disingkirkeun. Supaya mulus rahayu gembleng katur salamet nanya ujang. Tadi kitu kakang Ilaijang. Asa kareueung hidup mereka. Baktos kahuyuk panjenengan Rama Prabu. Patih di Jayang Rana ditampi nuhunku kaula. Ayo juga tak pilih. Oh, atuh da ilaing mah lamun teu dikitu geuning sok ngambek. Dieu Kipati. Aduh, ampun jeung ya, Jawa yuk. Naon? Come here. Kuriung mungpulung jeung dewek diri da walu. Itu tah. Bang Sultan aing ya. Ini juga nurun coba. Habis hayang gitu tah. Sia teh karek nurutan aing. Cing maniri hirut teh dulu. Cing aya leuwihna teh. Dewek Semar, tangke jadi semprot panaya leuwihna. Kiraku jang kudu ditonyok mah ku dewek. Wilujeng wayah kieu ayi. Dararama. Nuhune Lan Mojo. Semana Bandoma. Nya. Apaan ayeuna mangukut doma akang teh. Neme di paraban ku hampas tempe. Nya. Boga doma dewek teh ti Pak Haji Oro. Ibun. Maha-maha ge dibeli we ku akang teresep. Nya. Ti Pak Adi ngecibulu. Marukana teh boga kanang ti Kang Oman. Oman Batu Cikadut. Ainu sok guru doma jang nanang. Cikadut. Lumayan di mana dulungan aya pangabutuh teh meureun teu kudu gulawat ka itu ka dieu kantun ngabusur. Semah kapihatur Pak. Geus sabaraha hiji doma tina 3 teh jang? Kantun 2 Pak. Lainna mahal kalah ngurang mah pan ku ieu dijual. Ya, itu dah hayang sepeda si Bareto mun itu laksana. Geus kabeli sepeda. Jual ku abdi domana hiji. Tapi doma eueuh sepeda eueuh. Nah, ka mana? Si Dani dijual. Eta teu karunya kasih oga. Aya naon Pak? Ih, keladan jang, keladan. Hirup kudu sauyuna dasar hirup babarengan
dililingan manggoyamu nirang munggu kalukungan budi kagungan jami utami dinang kesalamat ini maya menyisik budi maya menyisik budi rekenan baringer bikinan jalan kacuan mulai tanamun maksud pinangi gagang ibu nemsi mun maksud pinangi gagang Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar kuncung pakuningalan ya dah ya pakuningalan aya naon ieu teh sepuh aya naon ieu teh atuh bapa teh tara-tara teh sasari abdi keur maraban doma apa nya ari nung ilaing geus datang ti pasarna teu acan mama unggal teh ka pasar wae paeuna teh duh lumayan geuningan seueur kagiatan terus tiasa nyieun eta geuning naon teh anu di sayuran dibobok tuluy digoreng teh bala-bala ta eta euy ya senyaho bala-bala acan iya oh da ai urang mah pan kahakanan teh da can wawuh ai jeung hamburger mah karek ngadenge wungku jeung dina iklan hamburger da dihartikeun mah teh hambur duit ger pasea ai fried chicken teh naon fried chicken teh ai fried teh pan wartawan teh Freddy ai chicken cik teh menta arikeun sakitu percaya ari eta hotdog ari hot teh jalan cai gini anu sok abusna teh kana hot eta mah ngarti deui ke got nu kitu mah tong sok kabohongan wae ka ija keur manu bodoh ai Dunkin Donat Dunkin Donat heeh Dunkin teh apa nu mere doma ka urang padandim da mah tong sok kabohongan dek ka dewe kah aduh ampun aing Pak ya kitu teh gini nanti teh curug-curug euy beurit kitu bawa serangan fajar cuma doma teh muni bledug ge ngaran papan oh domana beger
Aduh. Eta euy domba anu eta teh gini. Domba anu sigareng dia, alus munurna teh tepi teh kana eta teh tundung kalang jo. Munur-munur teh jauh, luak liuk bereng banget lompat. Nah. Ayo sugan teh diadu kalah lompat. Eta dewek aya lala jong adu domba. Oh, Pak Agul teh tukang domba teh euy. Pak Agul. Abang teh barang diadu pencekelan gitu teh jo. Domba teh gitu. Nah, teh oh hayang nginum. Oh, bisa jadi. Lain ulah. Nah, teh. Luas benar tuh kayaknya anjing tahu gue. Ya itu televisi pendidikan gitu Pak lah resep abdi bapak karena kukat kuku teh ya ya anu kacida resep ngukut buk itu manusia iya dulu tujak yomu bila waktu Nabi jil heureuy yomu tapi dina waktu ayeuna mah urang rada serius sakudu itu jadi urang teh kudu apa kana sikon ya eta ai sikon teh naon Pak tuh da ilaing mah kurang pengalaman kabina-bina teuing daek tatanya daek gaul teh deuleu eta teh lumayan ai sikon teh singkatan nah bener ternyata singkatan kumaha singkatan mode SMU sekolah menengah umum mode SMP sekolah menengah pertama teh disingkat jadi SMP jadi sikon teh sarua singkatan eta oge singkatan dina naon mode KUD gitu mode LKMD, LSM, singkatan. Dia mah sikon. Oh, singkatan. Sarua tage. Mode KB. Mode ABG. ABG teh anak baru gede. Dia mah sikon. Situasi jeung kondisi. Sikon teh, situasi naon? Tuh keayaan tempat keayaan nu matak teh oge deuleu jang kudu daek diajak ya ai soal ilmu mah deuleu ieu ngeunaan dunya oge ngeunaan bumi geografi teh tuh bapak aing oge geografi ai geo teh asa tina kecap geos teh hartina teh bumi grafi teh tina grafen naon melukiskan atau menceritakan tentang bumi geografi teh model biologi bio teh eta teh kehidupan logi teh tina logo teh hartina ilmu tentang kehidupan kumaha teh diajar rupi itu di mana sih teh lapan sekolah di mana sekolah ada sih teh gus baik itu harus naik sekolah nyaho positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif jadi maksudnya itu apa wae maksudnya naon teh positif kali positif teh kaituna positif bener kali bener sama dengan bener kali salah ngan salah kali salah bener maksudnya kumaha
lamun di negara geus kitu tentrem bener kali bener hartina nu bener mah benerkeun bener kaituna anu leuwih ruksak mah nyaeta nu bener disalahkeun nyaeta bener kali salah teh salah nu salah dibenerkeun salah ai salah kali salah bener nah anu salah mah salahkeun bener teteh oh iya wawasan gila yang lebih kalinya hebat waduh hebat satrak kau di kebun tak gening gitu cu jadi orang teh sarerea di negara teh salaku masyarakat negara amarta dituntut konsekuensina salaku warga negara anu wajib pisan ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Sada Bapak Cecep Supriyadi. Nah goreng gitu. Geus sada lain goreng sada. Masuk itu gue kena mandiri teteh itu ciri-ciri bapak sok ke Bandungan wayangnya tak urang ayeuna salah keluarga negara anu ngabogarna satanggung jawab teh kudu kumaha carana salah keluarga negara nyambeureunan Pak nilai-nilai juang karuhun urang kudu ngagedur dina hate teh jadi neruskeun pajuang karuhun teh dina alam merdeka kiwari teh nyaeta neruskeun kamerdekaan neruskeun pajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji tagebing tepulieun milu berjuang itu atuh ayeuna berjuang carana teh nyaeta baik bebersih melakukan tatangkalan minta bibinihan anak ke kehutanan tidak kudu kejeng teu dibere di mana di pelakeunana di kebun batur cek hasilna macana kumaranehna ulah diganggu tatangkalanana kitu ja Pak tuh kumaha kumaha nasibna grepek anak incu urang lamun ayeuna tatangkalan dibeakeun tah dola anu sok ngurek geuningan aya anu sok ngalabelut di setrum pangyarekeun teh jeung baheula mah deuleu baheula karasa ku dewek aing ngurek bangi belut nogan meni atoh nya tah ieu mah ulah teh nah atuh moal jadi anak mun diala indungna mah keun lanang cenah aranakan heula cenah jadi anak keun ada moal ka mana belut mah aya di batur mah diala ku batur diala kan urang aya anakna tuh ulah di setrum jeung ulah di portas da pae teh indungna pae anakna korban jadi nu matak ceuk Kiai Mama Kiai Haji Hasan Mustafa baheula geuningan mama ari keuyeup haram cenah aya di ujang we bakene belut seueur tah belut heula we beakeun ke lamun geus belut beak teh keuyeup hakan itu tah kitu euy matak teget tah dina lebah dieu omat si lain teh cing mikir nepi ka pabadinya anu disaurkeun ku bapak teh bau naon nya jang oh ti kadang domba pangitan angin puguh hitut manehna ampun tah kitu deuleu cu ngobrolan di kampung kieu nya kitu jang urang boga dunungan anu sakitu adil palamartana ji Gusti Yudhistira saderek-saderekna poni kitu di anu sakitu nyaahna ka urang ka seniman model Pak Obar Bapak Bupati Bandung meureunnya sigeuning ka senimannya Wali Kota Bandung minta Bapak Dada Rosada Pak Dandim Bapak Panglima Bapak Kapolda Jawa Barat nyerahkeun ka urang jeung Pak Pak Haji Sidik mah eta nu jauh Pak Gubernur Riau itu Riau jeung Gubernur Kepulauan Riau nyaahun tuh gitu Pak Haji Sopian tah
nu mata ketikanya urang ka batur bikanya ka urang teh kitu deuleu silih asah silih asuh silih asih teh sanajan jauh urang Batam deuleu ngonang sok lalajo wae TPI barukan atoh aya wayang teh urang teh ieu teh ngawakilan sararea tuh tak kitu jang Buyaya teh kuningan ngintun puyum sari asih teh kuningan 3 emer teh dibuka teh lele unggul jeung teh ongkoh puyum pan beak puyum teh dibawa eta deus yang lele nah sia teh teu mikir teuing atuh Ibu Yayat sari asih gitu tah alhamdulillah panuhun Pak nya tak kitu geus menang beja si lain ngeunaan dunungan urang Juragan Arjuna teh bade ngalih itu ti Madukara kemana lain ti Madukara ngalih naon dimutasikan lain dimutasikan Juragan Arjuna teh apan lalagasan teu acan garwaan bade ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan bade nikah Juragan Parta teh nama Arjuna itu banyak kan Arjuna Permadi Kadi Huratnala terus Parta iraha Pak waktu naha nyata dewek oge canyaho aya waktuna mah ngan anu geus puguh Juragan Arjuna teh pamaget nikahna teh ka istri arti itu naon arti maksud bapak dulu naon maksudna bahaya dijadikeun untuk urang maksudna ngan meuni uyahan bisa nyakolot aing ampun ari dahar jeung uyah hari hirup nunggu-nunggu wae panggilan tapi teu nyari obat tah kitu deuleu jak lir pendre barang saweg nuju raos impal watsana sapratane punia Arya Bima sareng Raden Gatotkaca sampun dumugi tengar saring panggonan nya eta maksud nyampur Semar Badranaya bade milarian anu diperdih ku Mayang Arum nyata ku Subadra teh tuh siamada naon keseubeun teh mana jatuh doma teh naon eta doma memean kitu ada me di sana ge lain mar ieu mah mar saha lain doma tah mah itu la ilaha illallah naon jang saha cing bete itu nih Juragan Bima agan waduh Gusti sareng Juragan Gatot amuing ayana aja kaget lah ngahaturkeun semahaturan rawuh nun astagfirullah semahaturan rawuh Juragan Agung terima mo sorak udah gitu Juragan Agung semahaturan rawuh kulan terima lo mana si Aceh minum barudak teh nuju ka pasar nun si Gareng ya saya si Gareng masa nuju sesepedahan iya sareng saha kan jeung si Gatot hah jeung si Gatot sareng Tuang Putra jeung iya sareng saha cenah Gatot Subroto aya naon agat kelon
kaget wah amuing juragan anom semahaturan rawuh anom wah nuhun wah semahaturan rawuh anom nuhun bos ti abdi ge anom nuhun lah kamu garing aya kula menuju ka itu kata tangi anu tebi panginten da biasa sia eta mah ayeuna teh sok leukeun daek poli kula ieu nuhun lain-lain maui berkabaroi tawaran ada di pageran mama payungan akan uraka hujanan sakumaha tulungan akan Datang sahabat ning hati pagi sidik bogas kaya kita pasti maulah kadang-kadang boga rasa jeung rumasa pasang utama nampikan atas ini sepatukan bisa baga pikir rindu renjang yang kamen panut kawasan nanti panik ingat sosokan paset damkan upami ingat sosokan sifat manusia hilang harta kini musibah Hari pawangit dan kulem dah bunga pangedakan mulia di pasihan sadara diri paisop yang datang patokan ini dia wangunan rene kakak dia lengeran Rapaka dia wangunan rene kakak dia lengeran saat dia ojo kaget mbak wah kaget mbak aduh ayah anak
dicampuran bingah jisim abdi kasumpingan juragan anggeuk aya anak aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng kaula nun sumping ka tempat anu sakil putra batrena alala jerih temenan teu aya ibarat tadi na kaula nun juragan aya hal-hal nu rek ditepikeun mar sae wah ka mana wah istri menuju ke pasar nun menuju ke pasar kemis menuju ngajemput si Rapli aduh eta pangitan emak teh parantos teu gaduh wedak pulang aya pikir saeunaon ieu teh meuni reuwas agan bilih bade ninggal domah heula abdi atuh ulah pulang ini Agus sih mah kakara boga domba meni omong-omong we kitu ngomong lamun boga sapi leung merek lana mah leung lamun teu pabarian bosan we mah itu we aya hayang gerebegan yuk ampun ai marabar ini nganakeun batur kieu ye mah sumohon ulah kaget jeung ulah reuwas si Jenet tek pinah teh tina alam lalagasan kana alam mimitan jang eta bapak teh wartos eta tarapi eta perasaan wae rarasaan nepi ka kitu deweknya nuhun Pak hebat bapak teh suci uluh begitu tadi jisim abdi ngimpi teh jadi tadi teh didongengkeun ka barudak cekeng jang dulungan urang teh lalagasan tak kitu mah siosna teh ka Rayi Gusti Batara Kresna teh ka Dewi Subadra Dewi Mayangarum iya da eta mah bobogohan ti baheula atuh nya cinta pertama mah juragan Arjuna sareng Subadra mah nya aduh model dewe kecembeb gitu dah nya ngareta mah cinta terakhir cinta kapaksa meureun nya juk paksa we ari eueuh teuing gitu saha we nu nganggur rek mah ngan kieu ieu teh mar dongengna ieu riweuh ieu tuh riweuh kumaha nun si Gatot menjadi saksi tuang putra juragan Anom jadi saksi kumaha maksud mah nyaeta dek nanyakeun tanggal jeung bulan naon si Jenet dikawinkeunana si Gatot teh init ka nagara Dwarwati aipek teh kasampak di negara Dwarwati teh keur rame yen si Subadra teh keur dilamar ku si Kakang Baladewa uluh Baladewa palai karayi banyak lain dengekeun sia ayo was teh bener lok-lokan cuma di sini ora menuju guru lagi kira lok-lokan si Baladewa teh boga adi beuteung adina Erawati anu ngaran Burisrawa laras Burisrawa teh anu at cek pas bapa nih ngomong cek pas bapa dilagukeun ai eta si Burisrawa teh nyata putrana si Prabu Saya sumuhun katari kata jika pati-pati kapentang asmaragama ku si Bayang Arum Subadra kita syoran juga kicuy lajeng ngalamar jadi meureun Kresna teh bingung dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu
sedengkeun pan si mayang arum bogoheunana ka si Jenet. Ayo si Jenet teh saha? Nah, da geus apa pan Juragan Bima masa sauranna teh sok Jenet ka Juragan Arjuna teh. Ngabejaan ulah lajo aya bisa nyahoon. Coba ka aing teh kitu nyalahkeun wae ah. Bisa nuduh ka Kang Adang geus maot. Aing elingan anak teh kayanya kita mah. Muni muter. Baik pikir. Sedengkeun pan si Kakang Baladewa teh lansik ku panggedena jeung anu aya hak pikeun gawalian. Alah. Ya abot atuh. Lamun dewek jadi Gusti Batara Kresna moal teu bejad sirah. Bila kau takkan kalau di mana tak itu mah. Sumuhun lajeng. Ya. Si Kakang Prabu Batara Kresna teh nanya si mayang arumna. Cekeng daek kasaha cenah. Nu rek ditarima ieu. Nah rek ditarima teh Burisrawa atawa Arjuna. Ya aya jawaban anu pasti. Seolah-olah itu saya marah. Saya marah. Iya. Saya marah gaduh domba gitu. Iya, abdi gaduh jago lah. Iya. Sanajan domba sagede nahawa jadi itu tinggange ku kampak ku abdi. Lain mikiran si Cepot kemana ngomongnya. Itu kan. Saya marana kumaha? Iya. Si mayang arum teh loba pamentana. Heug bae. Sanajan kawin ka Burisrawa. Ka Arjuna sanajan kawin ka budak angon teu naon asa bisa ngalaksanakeun pamentana. Naon pamunutna teh? Tot. Ulah caritakeun tot. Baik. Ya. Saya. Caritakeun, omongkeun naon anu dipenta. Pangapunten, sok. Rama jeung putra gede heureui. Wah. Bingung kaula teh wah. Bingung na kumaha nun? Naon pamunutna sih? Jadi pamunutna ua mayang arum teh. Patos-patos nikah kasaha bae oge. Anu tiasa ngalaksanakeun pamerdina. Palai HP. Cicing. Tuh, asia teh mah emang kaera teh lok-lokan. Duh. Keluar ka jero kapas. Palai HP anu merekna nok pelor. Atuh eta mah dahyar. Dahyar mahal gitu dahyar. Itu wah. Kahiji pamunutna ua mayang arum teh patos-patos nikah oge nyaeta palai dicanakeun pangapit panganten. Anu sarupi sareng panganten istri. Palai dicanakeun pangapit panganten istri tapi eta pangapitna teh sarupi sareng panganten. Iya. Uluh. Waduh. Da anu sarupi sareng Gusti Sumatera mah ceung iso. Nya. Hideungna sama nu mayang arum. Mayang arum tepat hideung. Nya. Hideungna mah nya sareng jeung ceung iso. Tapi dari Ciparage aya uti nu hideung. Tapi pemajikan Ayep kaduna mihan namina jadi mayang ditamihan payuna sang tungtungna mayang arum jangkung palai dicanakeun pangapit panganten tapi anu sarupi sareng panganten istri. Iya. Upami pangapit panganten pameget teh sarupi sareng panganten pameget.
Ah iya Sarupi sareng Arjuna sali tangki dewek. Ya kari pakai gelung. Lepek. Semua jauh jadi reneng geuneng mah. Kitu wa. Nah ieu teh saha nu Sarupi sareng Uwa Mayang Arum. Nah saha nu Sarupi sareng Paman Arjuna. Jingbar. Wah itu mah. Apa? Siegot jauh atuh kemu teuing kitu mah. Bolotot deui. Mung sakitu loba. Seueur wa. Awewe pangeretan teh mah. Awewe tukang puncit matre nu kitu teh matre. Lain matre pan tadina ge nu ngalamar cenah barung. Meureun ieu teh keur jalan kaluarna. Kudu boga saku dua atuh. Hiji ge kosong wae aing mah. Eta ku bisa nuluykeun ngomongna teh. Aya wae pi omonganna teh. Kaduana naon? Kaduana caritakeun. Kaduana teh ieu wa. Dina waktosna oleng panganten teh palai dicanakeun tukang hias anu kakasihna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Tukang hias kakasihna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Ieu. Anu eta ngaran awewe. Iya. Aya oge Gedeng Permoni. Iya. Atawanangan awewe tukang hias. Tuluy ulah syaraf dina beureungna teh teuteuk. Kita sih digedeg gitu dah. Beda deui gedeng jeung gedeg atuh. Oh, gedeng kita teh gedeg. Atau deui gedeng potong beureungna. Cicing. Hai. Dewi Gedeng Patang Lodaya. Iya. Lajeng deui palai dicanakeun kemang 100 rupiah tapi anu seungit nangan sahiji. Uluh. Gampang atuh dak milarian kemang 100. Anu hiji lalap-lalap kana minyak seungit. Nah, tetep ngomong manehna disengsirikeun ku manehna kumaha teh. Ada batur mah eueuh. Ini ku aing dihakan. Kembang 100 rupiah seungit dengan sahiji. Iya. Deui-deui palai disanakeun kepet ke si Badaru, kepet ajaib, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Kepet hepan meureun panganten teh hareudang anu sok nipasan kitu tapi eta empan ku jelema, tah mah kipas teh ngiplik ke sorangan, teu dikipaskeun ku jelema. Bari kunaon? Nitah monyet. Ulah teh ku jelema. Lain mun jauh pikiran teh nya. Gampang teh ngomong teh. Palai dipangyeutkeun bedil karantaka bedil anu tanpa diseungeut ku jelema cing bledug dina waktosna oleng panganten. Andun iya wacara nuang hui sumogol. Nya kenana waktosna nikah teh but teh itu. War kada sepikeurkeun. Waktosna teh bedil. Nya. Bedil karatan. Bedil karantaka karatan. Ai sieu nya sungutna teh. Lajeng tuluy deui wa nyuhunkeun ku kurilingan di alun-alun numpak kareta Binarom tapi digusurna teh lain ku kuda tapi eta kareta teh digusurna teh ku denawa ngaranna teh Detia Kalawin Cagni. Itu mah liur aing pamentana loba teuing. Kamana atuh neangan ka mana atuh ka mana neanganana eta anu dipetak. Alah.
Sare jeung saliwat tibarkatu sabarkato. Gitu Kareta binarom nu digusur ku Detia Kalawin Sagni. Iya. Lajeng Tuluy hayang gamelan Silokananta. gamelan. Sarona geus dituntut dijualan si Dani. Ampun, aing mah lah. Eta mah atuh gamelan heupeung, ieu mah gamelan Silokananta. Sudah di gamelan di kiloan. Gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan tapi di sana sorangan. Hayang aing gamelan gitu. Dari ieu mau panayagan teh. Seueur pasea. Gitu mah. Itu mah. Nah, sarangna deui palai salik dina papajangan bangsakeun sana. Bantal kancana teh eta teh bantal emas. Nya. Anu kabawana teh ku jelema 1000. Anjir. Sabaraha kiloan emas nada kabawana ku jelema 1000. Aya ngeureut teh ingat kana emas. Nya. Dek teh euy, mita-mita teh aya nempo awewe ditulik. Aya ngeunik mun-munan kok. Wah, ngomong ka mana karap ieu mah nya. Da lain hayang katingali ku batur, yang mah hayang modar. Palai salik dina papajangan bantakan sana. Iya. Anu kacanakna teh ku jalmi 1000. Iya. Sareng palai dikawihan dina eta gamelan teh dikawihan teh ku juru kawih anu kasebat Saroni. Atuh eta mah pamajikan si Ucir. Nya si Dewok. Iya. Atau si Bebeng. Gitu mah. Kalayan wa palai arak-arakan nyaeta palai dipangibingkeun dina lagu Kasinoman palai diiglan ku monyet bodas. Aduh, hanya ka monyet teh gaya nu hideung ngungkul. Naon jang? Sieun aya monyet hideung. Kasaha teh? Ka monyet. Punten. Ulah kasinggung. Edan sia. Mung eta monyet teh bukan teh bodas. Monyet teh. Heuh lain dewek. Hae bapak mah jalmi atuh. Oh, kade bisi ka batur yang. Kalayan palai dicanakeun munding 100. Tapi eta munding teh jalu wungkul, tapi eta munding teh tina tuur ka handap teh bodas kabeh. Uluh. Sukuna bodas ieu. Ieu mah aya oge munding teh beungeut teh bodasna teh. Kasaha teh jang ka munding. Bapak munding sanes. Da bapak munding bapak patanukan. Ya, Heeh, bener jang. kayak dunungan di kaprok nama baik. Ini tunungan ini teh dewek oke. Itu cing wa. Kumaha ieu saha wa? Di mana wa? Manawi wa uninga? Bar tulungan wa. Tulungan. Jarang menang. Menang Gusti petenge ati nira. Ujar menang-menang Gusti petenge ati nira.
Bodara awor lan mega putih wala salin sumabda salin sumabda sadayana barang ngadangu kasauran Raden Gatot Kaca pameredih Bayang Arum bingung anu teu mangitung tung susah manah taya sudana Homo astra jingga mah bujeng hingga kajaring ngimpi-ngimpi acan ngadangu oge nembe ayeuna kitu kaayaan Ingmar nguping oge nembe waduh Bang moacio sikah teh bang margidah di mana ia anu diperdih ku paman teh atau ku wa Mayang Arum teh nah sudah istri masih kene entong eta we atuh nemehna seueur pamenta komong kayak entos jadi itu kan pangeretan teh orang kitu teh matre lain dengekeun mimiti da atuh ini keukeujnya hoya cinta atuh dengaran lagi cinta ngaran cinta mah da buta atuh mangiti kotok oge nyasa ti kotok nya nah pan ti kotok ngasa coklat ai cinta mah pecakan ku sia di mana bogoh ka awewe ngletak ti kotok angah pahit meureun jadi si Semar ke apa sumuhun pot bulan apa tuh hari agan murah eta bulan nguping oge neme abdi teh wala bulan apa tuh apa bulan non dedengean aing apa sumuhun jaan ai babu penyagaan nyawanan apa gimana bebongok ya dawala ulan bener apa sumuhun jaan ijar menang Gusti petenge ati nira ujar menang Gusti petenge ati nira ati nira Kalimpudan Mega Bodara awor lan mega putih wala salin sumabda salin sumabda sadayana barang ngadangu kasauran Raden Gatot Kaca pameredih Bayang Arum bingung anu teu mangitung tung susah manah taya sudana Homo astra jingga mah bujeng hingga kajaring ngimpi-ngimpi acan ngadangu oge nembe ayeuna kitu kaayaan Ingmar nguping oge neme waduh Bang moacios nikah teh bang margidah di mana ia anu diperdih ku paman teh atau ku wa Mayang Arum teh nah sudah istri masih kene entong eta we atuh
memehna seueur pemerintah ngomong kayak entos jadi hidup kan pangeretan teh urang kitu teh matre lain dengekeun mimiti da atuh ini keukeujnya hoya cinta atuh dengeran lagi cinta ngaran cinta mah da buta atuh mangiti kotok oge nya asa ti kotok nya nah panti kotok ngasa coklat ai cinta mah percayakan ya ku sia di mana bogoh ka awewe ngeletak ti kotok anggar pahit meureun jadi si Semar teh apa sumuhun pot lan apal teh hari agan murah eta kulan nguping oge neme abdi teh wala kulan apal teh apal kulan non dedengean aing apa sumuhun jaan ai babu penyagaan nyahoanan apa gimana babangok ya dawala kulan bener apa sumuhun jaan bentar gelap gimana ge pindah syari pindah Raden Gatot Kaca pada mansat kasawarga manilokan pangan para juata marasanga juata permanten bayar-bayar. Lajeng melirik busana Gatot Kaca Jamang Mas Nurul susun 3 sumping Mas Rineka. Hulur-hulur nganggem drasmara aja Jamang susun 3. Gelung supisnya prahasta huncakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur simawa raksukan krean takusuma pengawasannya pun orang anak beraja hingkang tumama simawa sinjang wasuluna suasana wanci tengah cat boten cat ketika wonten hujan datang kehujanan wonten panas datang kepanasan simawa terumpat serama pengawasannya pun bisa mabur tanpa helar saderengnya pun lumampah kakek Ganawiati ngeprek sotir merak ngibing sosotiran Sios nikah teh bawa putra berdengar bangtun papajangan bangsakan sana sanajan kacana ku jalma 1000 pakaulan dipibawa ku serangan dekat satur lami di jalanan bima bunga ngang bunga marwata suta dina manahna ngajuk-juk kawaringin pitu nepangan tetiak kalawin sagni anu nungguan kareta binaro kacarios yek tetiak kalawin sagni ganek bulan kadieu aing ngimpi karageragan bulan deuleu kana lahunan ieu siap kadieu
Aing tetereh bebas tugas ieu. Oh kitu kula. Wedel paingan kupu-kupu singgal leber. Aya jelema ngagidik jangkung gede si Mardada. Sampurasun, rampes. Aja kaget mangaligi. Aya saha Gusti? Nya hari cair aya semah itu. Ngahajar ke semua bangkai belas gede. Cici semua abdi. Liuk. Tinggali ayah semua. Ngomong. Gining dibengket bukti. Diri bonding. Sampurasun tenawa. Ya, lingi. Kalau dia mau menijangku gede.
kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta Wilujeng sumping tamu matur nuwun. Eta sora muni gudi. Uji saha jamunya tadi. Saha arana ti mana jalu? Ngaran kaula Bima. Bima. Oh. Jangkung gede teu pantes ngaran dulah. Bima jate. Ya, Bima. oh, Osin. Sing pesen hayam gitu ah. Bima. Nggih. Saking ngendi hawamu? Aku. Saking Amarta. Ayo sugan teh saking kubutu. Atau napi saking kapaksa. Deka mana maksad salira? Aku harap takon dateng ira. Silahkan. Sapa hal nira? Ngaran kaula Winsagni. Iyo. Winsagni hawamu. Nuhun. Ai kitu? Ya kaulah tengah hajat datang hari. Naon? Aku raat gowo kereta binarom. Hah? Arep gowo kereta binarom. Dek mawa kareta binarom. Iya. Dek mawa kumaha ieu kudu pugu. Kareta binarom teh Dek dibawa ku haula. keur naon? Pikeun datua kerami hadiku Dewi si jenet. Naon cenah? Monya kareta dek di jenet. Dek dipake badminton. Pikeun datua kerami tuang rayi kakasihna jenet inggi. Maksudna teh dek nyokot, dek nyewa, dek naon ieu teh? Ya pasti disewa. Pokona mah rek dibawa we. Dedeh teuing jalu Hampura. ulah melengkung bekasnya lahan we segala rupa pasoalan oge nya. Iya. Ieu teh kareta binarom teh sanes anu kaula aya nu kagunganana moal ieu teh barang amanat bujang hingga diinjeumkeun disewakeun kitu kengeng wayahna we hampura jalu barang titipan. Ada habisnya sudah boga masyarakat ieu. Sewa-sewakeun mana kitu kita dilapurkeun Gusti. Aya-aya panginten abdi keur masyarakat udud. Ka eta teh ulah tah ruksakna di negara teh kitu cece. Ulah sok dibudayakeun pedah teu dilongok der disewakeun. Ha? Ulah sing inget kada janji jujur. Moal disewakeun ge moal dibikeun. Dibikeun kareta binarom nuhun teu dibikeun haku dak paksa. Teu dibikeun dak paksa. Amuk teh ninggaku. Hah? Dedengean cerek ngamuk? Dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa teu mentana kalakuan teu beda ti euwah-euwah. Ulah maksa didinya silaka. Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa. Teu dibikeun dipaksa rek kumaha jalana. Nu penting kudu ka bawah. Bim, Allah apa? Lamun kitu mah carana anjeun teh nungtun Raja Wisnu nyeun pucuk ti girang. Coba-coba rek kumaha ya nyaho. Wah. Apa kon wani marang aku? Ora wani teh ning ngapa aku lanang kowe lanang.
abong geus lalenang. Cuwe geus bisa diatur anu lenang. Haji Mullah ti Tegak Kadijaya. Ada. Woi, aduh, aing bener make parasea. Eta teh goreng kitu lampa teh goreng. Aduh. Ulu eta tutunggulan nepi ka kitu dibikin mah. mau dimaksa sia. Wah, Bima landep tiap kalawin sagni seret semedaran banteng penantingan. Lir muning rarakitan kuda papasangan. Kaayaan tempat tuikak ngebul kaluhur. Dituturkeun na jelema gede. Atuh da juragan Bima 10 lengkah. Dewek 200 lengkah. Japu gua semua ka udag. Sarua jeung anjing ngagogogan heulang, ngajubulan ku asiwung. Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir. Malengpeng pake aku mending. Ngajubulan ku asiwung. Naon lain itu naon ngebul euy. Uluh. Kawas angin puyuh. Naon? Gara luwut itu. Saha? Juragan Bima jeung Wincagni. La ilaha illallah. Agan! Kelanan! Wincagni! Daun! Saha! Kelanan daguan. Nah, jika anak Semar itu teh. Siap. Sok. La ilaha illallah. Dan. Nah, itu ngadung garelut. Jadi bikin. Aduh, ampun. Hei, poho deh ka kuring. Kelanan. Gunti salah itu sepotnya. Ya. Wih. Kumaha cager. Saya. Kumaha Bapak Semar. Maot. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak Semar sumuhun. Maotnya iraha kuring oge teu nyaho. Itu nah keur ka mana? Nyata. Keur nabeuh? Henteu. Masya teh geus ngabohong teh bener Semar pae. Semar mah ya keneh. Nu pae teh saha? Bapak Semar. Kumaha atuh itu dukeun. Oh Semar, nah atuh itu kumaha itu? Tak itu. Geus ngabacot teh sia. Kayak itu kumaha itu? Iya maksa dek nyokot kareta. Apa dititah ku Bapak kuring? Itu. Aik itu kumaha gaji puta gaji. Iya. Kumaha maksa pajarkeun teh cenah keur kawin si Jenet. Eta oge rayina juragan Arjuna. Da ieu mah Jenet cenah
Arjuna teh dipanggilna sama kakaknya Jenet. Arjuna teh Janaka. Nama Arjuna teh Janaka. Jadi kakaknya ini Bima. Kalau manggil Arjuna itu, kalau manggil Janaka Jenet atau Jenoo. Bohong kan? Itu nong gitu. Ai. Aduh, lali deui Eta gareng. ai dawala. Ai. Aduh, coba kadieu gareng. Henteu. Ieu teh naon make gelut. Heuh nyata ieu meureun salah paham tadina teu nu matak dongeng kudu tuntas teh kitu. Aduh. Jadi kita Semar. Keranan. Ye, Pokoknya masih katipu cing kumaha ai Semar teh. Aduh lah, lebih kata percaya. pertikeun ya kan. Semar hideung menek, beungeutna bodas. Heuh bener. Awak bureukeuh. Ai lempangna. Aduh. Tah. Atau kan. Abi dipercaya. Lain ngabodor aing mah. Ai ngomongna. Aduh aya anak. Tak gitu. Amuing. Aing mah lah. Mun urang ngobikeun ka dewek nu kitu mah euy. Tah eta sok ngarebut kana idangan batur teh. Aduh, lamun kitu mah carana. Aing bebas tugas dulu. Heug hayang naon maneh perumahan real estate. Alah, dirangkung Gusti. Adi moyong geura dirapalan we. Jeung sa Sareng eta tah. Melalaki, oh. Gagal atuh. sareng ieu atuh. Sia goblok ah. Ampun deui. Lamun kitu mah carana hayu atuh. Sok ke Bim, geura naik kana kareta binaromkeun ku kaula digusur. Ieu pada-pada. Ayo. Kawana. Mane ngabantu munding abdi mah. Muling. Nuhun buat Ini. Ulah nyebat munding euy, hayu. Alah. Mudah-mudahan ya. Lu bisa kabur hujan kayak ora dulu. Cedem-cedem coba ini. Tuna lampah eta. Pamolah Anoman parantos benten margi tahun ka tahun malihan parantos ratusan tahun di zaman Ramayana dugi kaki wari masih keneh aya.
Sang sedak gening pasaha hatinya rindu hati koman mendak kebesaran pasaha hatinya rindu mendak anu jauh teknik macam anu jauh sampai langsung hati lamun pagi di pantai urang miramara satu di batas katuriat beli kupati kerajaan Singosari ayang nama nasi Jawa Timur zaman usok di diri virus mata tabu tara tabu sekapangan jenengan aya reuna dimensi meter buku tinggi di pikiran sekapangan aya anjeungan para buku pikiran mega mendung surya turun kemungan Garut nyapa daun ada aku nyapa daun ada jemar datang kurang apa kena bonceng beri koloni Anoman perpansana sultan kirikitip Anoman perpansana sultan ingkang tatapan ya Moja Prata
Anoman perpancana suta anu gentur tapa sirah kahanap suku kaluhur atuh ieu Raden Gatot Kaca mulih ti sawarga nyanak papajangan kasasar ka ieu tempat anu teu disangka ieu Anoman kadupak ku Raden Gatot Kaca Cios nikah teh mang lah beres. Cios aduh. Woi, aduh. Sobat, woi. Kaget tenera. Andingali kaget tenera andingali kaget nak kaget tenera ya andingali ya Bina-bina teuing aing keur tapa gentur. Teu sopan jeung teu nenyomun urang masih beungeut heula isuk-isuk teh. Didupak aing. Hadieu sia sing tanggung jawab saha? Hei. Lamun teu datang sia diperik sanajan nepi ka lak-lakan naga we. Maneh nu ngadupak? Ha? Manawit itu aya makhluk di hapunten we. Tenenyo sia. Hapunten kaula teh ninggal. Mari kaula teh nuju ngebantu itu papajangan ti sawarga. Papajangan emas saja? Iya. Ti sawarga? Iya. Maoknya. Saleh. Di jelema teh. Dasar kudu kapangi. Hah? Geuning malibir ka dieu jalan. Hapunten we. Bener nu ngadupak maneh bieu. Leres. Lagurinya teh maneh teh ucing. Coba itu. Aya mah kalukna kabina-bina teuing. Teu leuleuh sia. Ya, entong ngajago sanajan makhluk model kieu. Buntutan. Wujud kunyuk awak wanara. Tapi dulu soal pasea mah ti baheula can eleh aing teh ieu teh jago baheula dulu. Hah? Lamun nyarita jeung anu ngaran Kakasa. Ai kitu? Ulah mah keuing nyaritakeun jago-jago. Ulah nembongkeun sihung dina waktu kiwari. Anjeun nyaritakeun jago baheula tapi ieu teh jago ayeuna. Sombong anjing. Sombong anjing. Lamun diluhurkeun model luhur ieu kecap tak-tak saluhur-luhurna ge tak-tak moal ngahururan sirah. Moal ngaluwihan urang kolot-kolot baheula dulu. Ieu. Moal aya jalma ayeuna lamun eueuh nu baheula. Ayeuna teh hampura bangsa anjeun mah hampir punah. Anu geus loba teh jelema, wujudna loba teh jelema, tapi eusina monyet tungkul. Heh? Siga tuh make kacamata batin. Lain kacamata riben we dipake teh. Wayahna kudu meunang hukuman ajeun. Naon hukuman anak? Kepret kuing. Sok kepret. Benang ka kepret kaula jago anjeun. Wah sombong. Sabalikna anjeun lamun bisa neungeul. Aing kena ka aing nyembah aing.
Jangan aing make aji kilat bajra aing Panca Beraja. Kilat bajra Panca Beraja. Jadi dor ya. Tekena tenggelan anak aingnya. Marukan aku maha sia. Jago baheula aing. Memang hebat, hebat tanya. Ya. Tong bujeng hinga mangkeluk segede kieu. Sok bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nusan katalaah ajian anu kasingkir-singkir geura taluk titik kiwari geura kontek tak ayeuna. Hah? Geura korehan bisa aya ilmu. Bisa aya isi manu tinggalkeun cokot heula jing. Hah? Jago baheula ieu. Gunung baheula ku aing diangkat. Papajangan teh kabawana ku jelema 1000. Tapi ku kaula sorangan bi. Papajangan ku jelema 1000, ya. Cing caritakeun, di mana aya jelema 1000 bisa ngangkat gunung? Berat gede gunung. Anoman ieu. Wis. Saha? Aing Anoman? Ieu teh Eyang Anoman. Ngasa nyebut Eyang? Tobat, Eyang. Naon? Aduh. Sembah kapihatur Eyang. Naon? Panginten atuh jago waduh. Nyangakeun beheung tanger teu-teukeun suku genteng blokkeun. Au putra teh nguping wartos ti Kangjeng Rama. Wih, salira teh guruna Kangjeng Rama ongko. Na anak sahajeun. Nguningakeun putra teh putrana Kangjeng Rama Arya Bima Pandawa nu kadua.
Pincu aing linggih teh. Ieu teh si Atep. Lah aduh tobat incu aing. Gatot kaca ieu, ieu tobat. Aduh eyang. Palingan wani ada ijo aing. Duduh teuing Kasep. Duduh teuing bageul hampura tasarupat teh kieu yeuh. Ay. Lah di mana ieu teh? Akibat atahanyang teh sila tuh kakolot teh nganyang. Sadaya-daya. Mana wit? Oh, ari sugan teh si Oden. Nuhun ya. Aduh, sing pangwarah ke si Dani. Sudah jadi jelema daekan. Sadaya-daya. Mawa papajangan keur naon? Kanget salikna panganten. Saha nu kawin? Paman Arjuna. Ka? Ka Uwa Mayang Arum rayina Uwa Batara Kresna. Tobat. Waduh, saolah-olah ngonang itu ka eyang urang. Naon? Eyang terek kaul dina waktuna Subadra nikah teh sareng Arjuna. Eyang terek igel-igelan di alun-alun. Arak-arakan dina lagu kasinoman. Tobat. Eyang. Lali kaula aduh punten. Uwa Mayang Arum teh salaras nama palai dipangibingkeun ku monyet punten. Sok. Keun bae da monyet eyang masuk monyet begitu. Di mana? Ku eyang bodas. Itu wani boleh nyebut monyet. Hayu teu naon. Malihan eyang. Ngan labuna we entong rereogan era. Gagah pan kamari ge nya. Iya. Di mana? Naon? Anu jadi sesah teh ieu teh milarian piwalieun. Piwalieun? Iya. Apa aya meureun? Aingnya pan Basudewa teh maotnya. Teu sami, kumawi. Apa aya lanceuk nu panggedena ngaranna Baladewa? Ari Uwa Baladewa teh salaresna mah nyanak calon panganten pameget itu bade barung seserahan teh. Bade bantrok. Uwa Baladewa teh kagungan rayi ti garwana anu palayeun ka Uwa Mayang Arum. Ulah. Demaja nu jauh-jauh ra Subadra dina ti Arjuna. Keun bae Baladewa rek ditewak we yang kulumun sabelah dikeupul ku aing. Bisa dikeluarkan tidak kemulan eyang asa daek lawalian kawina Arjuna ka Subadra. Aduh, nuhun atuh eyang, nuhun. Ieu anu jadi bingung teh nuhun eyang, nuhun. Bang, sios nikah teh, Bang. Sios nikah teh.